Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edman Dina Mara. Aku mah wargi sadaya darama. Alhamdulillah tiasa tepangdang gede sareng simkuring Mang Dina Mara nya wargi. Tangtos dina acara dongeng Sunda anu dipikaresep ku wargi sadayana nya. Utamina mah nu urang Sunda pituin gitu tah. Oge luar urang Sunda nya anu masih aya di wilayah Indonesia. Tapi lami di Jawa Barat nya. Kalayan tos tiasa bahasa Sunda kalayan ngartos. Tangtus mikaresep kana dong di Sunda. Seueur pisan warginya orang di luar Jawa Barat. Tapi masih di wilayah Indonesia. Margi lami di Jawa Barat terang Sunda ngartos seueur pisan ngadaungkeun dongengnya. Dongeng Sunda ieu. Tawargi kumaha ramang sarayana pamugi bae sarehatnya. Sehat jasmanina oge sehat rohanina. Oge atuh kawargi sadayana anu nuju ngantos sarios si kulup karangan Kiliksa dinten ieu bagian nu ka-24 margi sadayana. Masih nyarioskeun si kulup anu aya di jero leuwih teh harita wargi. Anu rumbah harita teh kaayaan anak. Tak kumaha lajengna ieu carita wargi mangga udi jeung ngadaungkeun etang-etang landung pang beberah manah. Aya anu mata kaget pisan tadi tengah-tengah eta rohangan teh. Aya lomari kaca anu di jerona diisian ku sirah jalma. Sarta digigireun eta lomari aya jalma jangkung badag. Papakeanana bersih dadana lega tur sembada. Sepirna babalimbingan, tagogna gagah tur tandang pisan. Tapi hanjakal eta jalma teh jadi teu aya sirahan. Manehna diuk dina kursi anu dijieun tina karang. Katempona estu mata keung jeung mata kukurayeun. Jalma nu leumpeuh yuni mah moal kuat lila nempo anu kitu teh wargi. Cacakan si kulup ge dina kayaan kitu mah mani ngahuleung jiga arsa panonang molotot teu ngicep-ngicep awakna ge asa heserek usik. Di corona asa aya nu nyocokan boro-boro ngagero aya ngarenghap oge asa eungap. Nya atuh tina awah hinggu reuwas tapi laila mah si kulup teh sadar kana kaayaan. Jung manehna nangtung lalaunan terus nyokot jejer useup katayap mundur lalaunan panona mah tetep molotot ka jalma anu teu bogaeun sirah. Sanggis kira-kira 5 lengkah si kulup mundur, pok aya nu nyarita sorana agerem mani eundeun handaruan. Kawan tu di jero rohangan anu teu beda jeung guha. Eta sora kaluar ti jalma anu keur diuk, caritaanana jelas ditujukeun ka si kulup. Jang reka mana ujang teh cicing di dieu atuh da moal dikukumaha ku bapa ge jang ceuk eta sora maninong toreng atuh gebeg si kulup ngagebeg satakar kabak leumpangna oge ngadadak eureun jiga aya anu ngahalangan sanjungjungan mah si kulup colohok bengong mata si beuden rupa-rupa pertanyaan ngagulung dina uteukna. Anu pangkaget mah peda eta jalma ngabasakeun bapa ka manehna. Sameme si kulup ngajawab, pok manehna ngomong sajeroning hatena, "Uluh arahaneh ieu manusa teh. Teu gableg hulu tapi bisa nyarita. Naha tina naon ngomongna nya. Jeung di ngaku bapa manehna teh. Moal paitok mah kitu, tapi piraku aya di dieu sing rek ditanya ku uing ieu." Cek si kulup bari sroga rita maju deui 2 lengkah nangtungna ayeuna mah ajeg pok nyarita gagah pisan. "Hei manusa teu boga hulu. Naon sawabna aku bapa? Na aing teh anak maneh ulah gagabah eta nyarita teh. Bisi kawalat sia. Saha maneh sabenerna? Dikamanakeun ari hulu maneh eta?" Cek si kulup bari nulak cangkeng ku leungeun kenca. Anu nu katumu mah harita teu daek lesot nya kalan jujur. Barang ading si kulup nanya kitu. Cakakak eta jalma seuri bang nu nikmat pisan. Lamun sirahna katempo mah tangtu manehna lelengahkan
Tilapok nyarita deui. Jang, ulah kaget anaki. Ieu teh apaan Bapak Ujang? Tah ieu jalmana anu ku Asep di teangan teh. Sok diuk anaki. Ulah asa-asa da eueuh dieu naon eueuh deui sasaha di dieu. Sok bunga Bapak teh Jang. Ceuk eta jalma tetep ngakuan ka si Kulup. Ari si Kulup mah digogodeg ngadenge kitu. Serog maju di salengkah beuki wani pok nyarita. Ke ulah wakang ngaku-ngaku anak ka uing. Kudu puguh heula aturanana nanaon ge. Uing teh memang keur kapengpeongan hayang tepung jeung nu jadi bapa. Malah geus diniatan rek indit lah ngalalana pikeun neangan nu jadi bapa. Tapi ari ujug-ujug manggihan ku jalan kieu mah uing teh moal ka atoh. Lantaran anjeun teh bisi setan anu ngaku-ngaku bapa pikeun nipu ka uing. Tak lantaran kitu sameme uing ngaku bapa ngaku bapa ka anjeun maksud teh. Jabeula pertanyaan uing ye. Nya, ari indung uing saha ngaranna? Ceuk si Kulup bari neuteub ka eta jalma atuh gancang dijawab. Ujang, tetehla kalakuan teh hade pisan. Tetehla anak bapa mah taliti syukur anaki. Bapa bunga boga anak asak sasar. Ari indung Ujang teh ngaranna Lani atawa sok biasa disebut Bilani. Ari Bapak Ujang Mang Itok nya ieu pisan nu ngaran Mang Itok teh. Ceuk eta jalma bari nepakan dadana manehna ngaku ngaran Itok. Atuh gebeg si Kulup harita ngagebeg. Tapi tetep can ngarasa atoh manehna can bea kapanasaran pok nanya deui. Inung uing bener ngaranna Lani. Malah Bapak uing oge bener Mang Itok. Tapi ngaran Itok teh loba. Uing tetep teu bisa gagabah ngaku bapa ka anjeun. Ayeuna jawab deui pertanyaan uing. Urang mana ari uing? Kitu deui indung uing jeung Bapak uing urang mana tah, cing? Kitu ceuk si Kulup bari ngacungkeun curugna ka luhur. Barang ngadenge pertanyaan si Kulup kitu, cakakak deui eta jalma teh anu ngaku ngaran Bang Itok seudi deui. Jigana teh begi bunga he ngadenge caritaan si Kulup pok nyarita. Moal salah lamun aya budak kalakuanana kawas Ujang. Tangtu eta anak bapa. Bapa nyaho pisan kana ngaran lembur Ujang. Ujang teh ngaran Kulup. Lemburna di Cihanjuang. Kitu deui indung Bapak Ujang ge urang Cihanjuang. Sok rek nanya naon deui Jang. Alah, heueuh bener eta teh. Tapi ulah maka seuri yeuh. Uing aya keneh tanyakeun yeuh. Lamun anjeun bener-bener Bapak uing, tah anjeun kudu bisa neguh kana naon-naon nu aya di lemur uing. Sok sebutan sakanyaho anjeun. Ceuk si Kulup bari lajag-lejeg panonna mureleng harita ka Mang Itok. Babari Jang babari nu kitu mah. Sok Bandungan ku Ujang. Lembur Cihanjuang teh dipingpin ku tilu jalma. Kahiji Mang Lebe, kaduana Mang Ucin, katiluna Bah Aok. Ujang boga sobat ngaranna si Ohim. Bapana ngaranna Mang Omeng, indung Nabi Awi tak. Tapoe kahalanganana aya anu maot. Ngaranna nyaeta Aki Sahro tah. Arwahna ku Ujang dititah ngaheurian Bah Aok jeung Mang Lebe marasaku nu tahlil mah disingsieunan. Ari urut pasaranana awina teh dipake jejer useup ku Ujang. Tah eta jejerna nu ayeuna dicekal ku Ujang. Tah kitu cukup acan tah. Lamun acan cukup kabeh rek dicaritakeun ku bapa. Ceuk Bang Itok bari diukna rada robah. Malah tungtuna majung nangtung terus nulak cangking yang haripan ka si Kulup. Barang tamat Mang Itok nyarita sakedapan mas si Kulup ngahulang bae. Lantaran tetela sakabeh pertanyaan manehna teh geuningan bisa dijawab eta kalayan bener. Sanggeus sadalila pok si Kulup nyarita sorana rada dumarida tapi lain dumarida sedih. Ieu mah tina bakating kumunga peda tepung jeung jadi bapa. Pak Itok, aduh teu sangka uing teh bakal tepung deui jeung bapa. Tapi naha atuh bapa teh teu daek balik.
Jeung naon sababna bapak teh henteu daek make sirah. Ulah gagabah atuh Pak. Kumaha lamun sirah bapak kubeurit. Meureun lapur bapak teh. Moal bisa make kopiah jeung kacamata. Bapak ieu uing kulup Pak. Cek si kulup bari kaleweng jero seup dibalangkeun gabru garontokan atuur bapana. Nging ceurik harita bangun anu kanyerian. Jadi kakara harita si kulup teh teu kuateun ngabendung cipanona. Atuh gancang ku Mang Itok dirangkul, malah manika dikekeuweuk pageuh pisan. Pok Mang Itok kadenge ngomong bangun dumareunda. Kasep anaking, syukur ujang datang ka dieu. Lantaran hiji-hijina kembang harapan bapaknya di ujang. 7 tahun dilana bapak nunggu-nunggu kedatangan hidup. Ari sabab bapak teh kata langsara. Tapi syukur ayeuna hidup geus gede. Hidup geus bisa datang ka ieu tempat. Sarta bisa tepung jeung bapak. Geus geura cengkat Kasep. Hayu urang ngobrol jeung bapak. Sabab bapak boga picaritaeun ka ujang. Kitu ceuk Mang Itok bari ngusapan sila si kulup. Atuh jeung si kulup cengkat pok nyarita bari melong. Pak, hampura uing Pak. Lantaran uing teh geus ngarempak sumpah. Bareto uing kungsi janji ka bapak. Yen uing moal ngaluarkeun cimata. Tapi ari tepung jeung bapak mah teu kuat nahan teh uing. Nya nahan uing. Teu kuat nahan cimata. Tapi sing percaya ka uing Pak. Ngaluarkeun cimata teh ngan ayeuna mungkul. Ti ayeuna kaharep moal. Sabab uing teh ari manggih ka sedih jeung ka nyeri mah sakuat. Ngan aneh ari manggih ka bungah bet teu kuat Pak. Ceuk si kulup bari nyisutan si panon ku tungtung bajuna. Tetela teu gagal bapak ngawarah teh jang. Teu sangka ujang teh inget keneh kana janji nu geus diucapkeun ku hidup. Di hareupeun bapak. Deuna naon jang sabab cimata hidup anu bieu lain sarina tina kasidih jeung epes meer, tapi inti sarina tina kabunga. Geus dong mikiran nu kitu jang. Geura saatkeun cipanon teh. Geura ganti ku seuri jeung Sukabunga. Ayeuna waktuna ujang sukan-sukan lantaran bisa tepung jeung bapa. Sok diuk tah di dinya jang. Kitu ceuk Mang Itok bari gek manehna diuk deui dina urut tadi. Kitu deui si kulup nurut kana parentah bapana. Gek manehna diuk dina kursi anu dijieun tina batu karang. Pak, ieu tempat teh kacida anehna Pak. Lantaran uing ngangka karamangi hayeuna. Na ieu teh nu disebut nagara siluman maung teh kitu. Lamun bener kitu nah geuningan eueuh maung sabuntut-buntut acan Pak. Cik si kulup ngamimitian muka obrolan jeung Mang Itok. Nyaritana tatag dur bentes. Manehna teh geus diuk kalayan tumanina. Atena teteg teu boga kahariwang. Atuh bugu Mang Itok bungaheun pok ngajawab semu gumbira. Memang mata kaneh jang mata kaneh. Nya lantaran ieu teh nagara siluman. Tapi lain nagara siluman maung. Ieu mah nagara siluman bawahan sagara anak. Ari anu ngawasa ka ieu daerah nyaeta si Raja Buaya Putih. Malahnya perkara ieu pisan nu bakal dicaritakeun ka ujang teh. Ceuk Mang Itok bari dengeun apa-apa atuh bugu si kulup teh mani celohok. Sabab keterangan Mang Itok teh bapalimpang eujeung keterangan ti Mang Lebe. Begituna si kulup nyari tadi ka Mang Itok. Ke Pak. Bapak jeung uing teh kakara tepung di ayeuna. Tak lantaran kitu ari kanu kakara tepung mah bapak teh ulah ngalilieur Pak. Sam uing teh kasida kagetna ieu teh. Ari nurutkeun katerangan ti Mang Lebe mah bapak teh pindah ka nagara siluman maung cenah Pak. Tapi naha ari ayeuna bet aya di nagara siluman Buaya Putih. Naon sababna ieu teh Pak ieu? Ceuk si kulup bari neuteup ka bapana mani teu ngiceup-ngiceup. Ih, ari ujang. Bapak mah teu boga niat ngalilieur ka ujang. Tapi memang geus kieu wae nasib bapak. Dasar kudu panjang lalakon.
loba picaritaeun jeung loba pikiraneun nya. Ari nu jadi marga lantaranana pangna bapa ngalaman kieu teh panjang lalakonna. Sok Bandungan ku Ujang. Ieu lalakon teh dipedar ku bapa. Omat ulah di Bandungan maksud teh kudu di Bandungan kalayan taliti ku Ujang. Lantaran engkena Ujang bakal diperih pati ku bapa. Demi pikeun kasalamatan jeung naon ketenangan hati Ujang nya. Kasalamatan bapa jeung ketenangan hati Ujang. Cik bapa rek nanya heula ka Ujang. Samemeh bapa ngadadarkeun ieu lalakon. Kumaha kira-kirana Ujang bakal bumela ka bapa atawa sanggup ngejalankeun pamenta bapa? Cik, jawab heula sing yakin Jang. Cik Mang Itok bari neuteup ka anakna. Ngan ku si kulup harita teh teu katempoeun da puguh Mang Itok teh henteu aya sirahan. Barang ditanya kitu ku bapana si kulup manigia gancang ngajawab gagah pisan. Pergi sadayana duh etang-etang istirahat nu ngadongeng ieu. Rada cangkeul bunuk. Ini mah ngadongeng teh nya. Tunggul pae apaan. Maca buku. Mun luak liuk ke dongeng wah kating ka mana hanca teh tadi teu ka kantun nya wargi. Noin jeung ngadongeng mah tunggul we kina. Komo bari seratanana terselami hasil ketikan rapat deui nya. Mengkong teh salid tah. Ngauleung heula lami. Tawargi mangga udi jeung ngadaungkeun ieu kasareananya anu jeung ngadaungkeun ieu dongeng Sunda dina judul Si Kulup bagian ke-24 warginya utamina dina YouTube dina channel @Mang Dina Mara kasadayana udi jeung ngadaungkeun wae nya lajengna ieu carios mangga. Wah ulah salempang paha sakabeh pamenta bapa pasti kuing bakal dilaksanakeun. Tong boros sifat ning tanaga pak nya. Dalah pati ge moal burung ditadunan ku ingah. Ayeuna mah sok geura dongengkeun lalakon bapa jeung direk nitah naon atuh bapa teh. Ceuk si kulup tatag pisan. Pamenta bapa mah moal dibejakeun ayeuna. Lantaran lamun Ujang can nyaho kana lakonna, Ujang moal ngarti kana pamenta bapa nya. Ayeuna mah sok Bandungan ayeuna urang pedar lalakonna. Kitu cenah ceuk Mang Itok. Sakumaha ceuk katerangan ti Mang Lebe yen bapa teh geus teu bisa cicing di lembur Cihanjuang. Lantaran geus eleh ku janji bapa kudu pindah ka nagara Siluman Maung. Tapi dasar kudu panjang lalakon kadatangan bapa ka nagara Siluman Maung teh papakean bapa teu datang kabeh ka ditu. Lantaran aya nu kurang nyaeta sirah bapa. Sanggeus disusul ka lembur nya kapanggih ku hiji kolot anu ngaran Aki Somad. Terus eta sirah bapa teh ku Aki Somad dipasrahkeun ka bapa ku jalan dipalidkeun ka walungan Cihonye. Dina waktu harita bapa teh kacida ngarasa bungahna. Sabab tangtu bapa teh bakal laksana jadi panglima perang di nagara Siluman Maung. Tapi gagal deui bae. Sabab samemeh Aki Somad malidkeun syarat pikeun kapanggihna sirah bapa. Bapa kungsi ngabogaan musuh bangsa Siluman anu ngaranna Sakunca jeung Sakunci. Manehna teh adi lanceuk asalna ti nagara Siluman Butahejo. Dina hiji waktu si Sakunci katewak ku bapa tapi teu bisa dibinasa. Kapaksa ku bapa diwadahan kana botol terus dipalidkeun ka walungan Cihonye. Tah si eta anu nyieun gara-gara teh nya si Sakunci pisan anu jadi panghalang ka bapa. Nepi ka teu bisa balik ka nagara Siluman Maung. Lantaran si Sakunci teh waktu keur angkleng-angklengan di tengah sagara manehna kapanggih ku si Buhaya Putih. Tah anu saterusna si Sakunci ditulungan ku Siluman Buhaya Putih. Sanggeus si Sakunci ngadadarkeun lalakonna tina hal mumusuhan jeung bapa. Tah manehna ngenta tulung ka si Raja Buhaya Putih sangkan bapa ditewak terus dipanjara.
Nya terus eta dua siluman teh mapai-mapai balungan Cihonye pikeun neangan bapa. Dina hiji poe kabeneran pisan patepung jeung bapa waktu bapa mapai walungan nuturkeun majuna sirah bapa nu dipalidkeun ku Aki Somad. Atuh ger bapa teh tarung deui tah nya jeung sisa kunci. Tapi hanya kal bapa teh sadar yen sisa kunci teh ngajak tarungna ka bapa teh ngan sakadar pamancing ngungkul. Da buktina sabut bapa tarung sirah bapa teh disantok ku si Raja Buaya Putih anu saterusna dipanjara di ieu tempat. Serta eta sirah bapa teh diwadahan kana lomari kaca. Tetela eta teh geuningan dua siluman teh palinter. Sanggeusna hasil manjara sirah bapa mah duanana oge harita kalabur teuing ka mana. Nganu jelas si Raja Putih balik ka nagarana di dasar sagara. Ari bapa teh mitih harita teh bisa incah jauh. Ngajentul we di dieu nungguan sirah bapa nu dipanjara. Nya nebikeun ka waktu ieu nu akhirna bisa kapanggih ku Ujang. Sakitu tah lalakon bapa teh anaking. Ceuk Mang Itok harita ngadadarkeun lalakonna kalayan panjang lebar. Ari si Kulup mani ungguk-unggukan tina awahing ku kataji ngadenge lalakon bapana teh. Sanggeus narik napas panjang pok si Kulup nyarita. Aduh, teteh lalakon bapa teh panjang eta. Jadi lamun nili kana caritaan bapa bieu, bapa teh sarua wae jeung dipanjara ku si Buaya Putih. Caritaan bapa bieu teh nya. Tapi naon sababna bapa teh daek ingkah? Apan meureun kesel eta cicing di dieu teh, Pak? Ceuk si Kulup ngababarikeun ka Mang Itok. Ih, Ari Ujang. Bapa teu tega lamun ninggalkeun sirah bapa anu keur dipanjara. Sabab lamun bapa balangah ieu sirah bakal dipaling ku si Buaya Putih nu akhirna bapa moal boga sirah saumur-umur. Tak kulantaran kitu jeung tibatan ieu sirah dipaling ku Buaya Putih, leuwih hade bapa cicing salilana nungguan i lomari kitu tanaking. Nah di mana neunna lomari teh, Pak? Jeung mana deui sirah bapa teh? Cing atuh sina katempo ku uing, Pak. Ceuk si Kulup bari neuteup barita ka bapana lantaran harita teh ku Mang Itok ngahaja. Ku Mang Itok ngahaja teu ditembongkeun ka anakna. Lantaran harita teh teu ditembongkeun teh ari sabab bisi anakna salogoto nu akhirna matak cilaka. Malah samemeh Mang Itok nedunan kayang si Kulup, pok Mang Itok mere pepeling heula. Heuh, ku bapa rek ditemongkeun Jang. Tapi omatnya Ujang, ulah wani-wani ngadeuketan. Komo ari ngarampa mah, sabab bisa bahaya ka Ujang. Sok daguan sakedeung ku bapa rek ditemongkeun nya. Kitu ceuk Mang Itok harita bari krep dua leungeunna nangkeu parigu. Samalah sajongjongan mah wargi tah kaayaan teh jadi jempe di eta tempat. Si Kulup teh nyarita sieun cilaka lamun teu nurut ka bapana. Telila breh ku si Kulup katempo gigireun Mang Itok aya lomari kaca. Ari di jerona aya sirah Mang Itok ngagoler. Barang nempo kitu si Kulup mani ngarong heap bakat ku kaget. Sabenerna mah kumanehna ge tadi teh geus kareret. Tapi ari sirah Mang Itok mah teu sidik. Sanggeus kitu pok si Kulup nyarita semu kaget. Uluh, tetela sirah bapa teh aya di dieu. Tapi naon sababna bet teu bisa muka lomari, Pak. Nah dikunci otak kumaha eta lomari teh. Apaan bapa teh baheula mah jago eta teh. Loba jimatna jeung loba kawisana. Lamun bapa teu bisa, cik urang buka ku uing lah. Sok kadieukeun kuncina. Ceuk si Kulup bari jung nangtung terus lempang rek muru kana lomari kaca. Anu di jerona aya sirah Mang Itok. Tapi gancang ku Mang Itok harita dihalangan. Samalah gep leungeun si Kulup teh dicekal pagepisan bari nyarita. Is, ulah balaweng Jang, sing nurut ka bapa jeung sing lebar ku nyawa. Lantaran tanaga Ujang ku bapa kacida pisan diperlukeunana. Sok diuk heula sing tenang, diuk deui sok, diuk deui. Kitu ceuk Mang Itok bari nyurungkeun si Kulup sina ngajauhan lomari kaca.
Aduh gek si kuluk teh diuk deui, pok nyarita deui semu penasaran. Wah, bapak masalah di pikaheman teh geuning. Apaan uing teh rek mantuan bapak, sangkan bisa make deui sirah ka Wasasari. Naon sababna bet dicarek ieu teh, Pak? Ujang, pangabakti hidup ku bapak katarima pisan. Tapi Ujang sing waspada. Sok sanajan Ujang boga niat arek ngabelaan bapak ge, kasalamatan Ujang tetep kudu dipentingkeun. Nya, sabab eta lomari teh dijieun tina kaca, sedengkeun kaca di dieu mah teu sarua jeung kaca lomari anu naon anu Ujang. Nya, kaca di dieu mah teu sarua jang. Dijieunna ge tina inti sari seuneu nu dipadatkeun kalayan dibarengan ku kasaktian si Buaya Putih. Jadi boro-boro Ujang dalah bapak ge teu kuat nyabak eta kaca. Lantaran panasna kalibat saking. Malah lamun barang biasa mah lamun antel kadinya bakal hurung saharita. Nu matak sing ati-ati kasep. Lain bapak teu hayang diturungan, tapi Ujang kudu ngajaga kasalamatan nya. Sabab Ujang kudu buru-buru balik deui ka lembur. Cik Mang Itok bari nerangkeun tina perkara lomari kaca anu dipake ngahalangan sirah na Mang Itok. Ngadengki kitu si Kuluk ngaulang deui sanggeus sadalila pok nyarita. Oh kitu Pak, teteh loba nu aneh di dunya teh nya. Tapi ari si Raja Buaya Putih teh di mana ayeuna Pak tah? Cik si Kuluk bari neuteub. Manehna mah aya di karaton. Pernah nak di dasar sagara hilir. Jauh henteu ti dieu Pak. Ipugu we jauh mah. Tapi di alam siluman mah sagarupa ukuran teh teu aya hartina. Jauh jeung deukeut aya bedana, gede jeung leutik sarua wae. Malah waktu ge teu karasa di dieu mah. Teu aya beurang, teu aya peuting, kaayaan tetep caang, tapi teu aya panon poe kitu tah. Oh gitu nya Pak, tapi kumaha ari dahar Pak, bapak sok lapar tara. Bapak mah tara hayang dahar jang, tara ngarasa lapar. Tapi nah ari uing ngalapar geuning Pak. Apaan sarua uing oge aya di nagara siluman ieu teh. Naon sawabna eta nya? Ceuk si Kuluk penasaran. Apaan Ujang malah ini siluman. Tapi Ujang mah manusia keneh. Malah manusia biasa nu can kapangaruhan ku nanaon. Oh kitu ari bapak ina teh geus jadi silumannya. Kumaha bapak betah di sini nagara siluman Pak? Ceuk si Kuluk bari neuteub. Ari betah mah henteu jang. Tapi bapak teh geus katalian ku janji. Jadi rek betah rek henteu kapaksa bapak teh kudu cicing. Ngan dina wangki dieu mah bapak teh kacida ngarasa kesalna. Lantaran sakumaha ceuk lalakon tadi, yen bapak teh keur dipanjara ku si Buaya Putih. Jadi bapak teh geus hayang buru-buru nyingkah ti dieu. Cik Mang Itok bari pepeta, manehna kalawan sabar ngajawab rupa-rupa pertanyaan. Tah lamun kitu carana Pak, kumaha lamun urang balik ke atuh ka lemur. Lantaran karunya kama taya baturna. Sajawana ti kitu uing ge geus hayang hirup babarengan jeung bapak, kumaha daek Pak? Hari Ujang, puguh he bapak teh hayang nama. Tapi dalah di kumaha anda bapak teh geus kakurung ku pangawasa siluman. Jadi lamun bapaknya sulaya tina janji mah tangtu bapak teh meureunnan maksud teh kieu jang. Jadi lamun bapak sulaya teh tina janji bapak teh bakal leuwih sangsara. Cicing di nagara siluman teu bisa, cicing di nagara manusia oge teu bisa deui. Malah ku sakieu oge bapak teh kasida ngarasa dipuhna. Kaluman ujung kesel. Siluman naon tanu dipikasieun ku bapak teh? Siluman maung jang. Anu ngaranna katelah Prabu Malodra jang. Tah manehna gagah kaliwat saking. Da puguh ratu siluman kasaktena loba pisan sarta bapak teh sanggup ngungkulan anak. Kumaha talamun
si Malodra urang perangan ku uing patah. Kumaha tah patah? Sangkan bapa bisa balik ke Cianjuang, ulah balik ke negara Siluman Maung. Nyata ya halanganana ari Ujang bisa mah. Malah bapa tarek minta tulung ka Ujang. Sangkan Ujang neangan ilmu panemu. Nusa kira bisa ngungkulan ilmu si Ratu Siluman Buaya Putih. Sabgeus teh lah bapa teh teu kuat. Paling-paling pilawaneunana teh Prabu Malodra. Tah lamun kitu mah babari atuh babari. Si Ratu Maung ku uing arek diadukeun tah jeung si Raja Buaya Putih. Wah mah teu rame geura Pak. Di mana eta dua raja keur tarung bapak ku uing arek dibawa balik. Tapi uing rek nanya heula ka bapak. Ari bapak kumaha sabenerna nanggeus paeh atawa acan ieu teh. Lantaran bapak teh geus dihajatan ku umah Pak. Timiti poeanana 5, 7 jeung 40 kumaha eta tah sabenerna Pak? Cek si Kulup kita. Pertanyaanana jadi ngajeroan. Make jeung wani nanyakeun perkara pae segala rupa. Tapi Mang Itok tetap ngajawab kalayan sabar. Jang, sanyana mah bapa teh can maot. Tapi ngahaja init ninggalkeun lembur kalawan demit. Sangkan ngaran bapak di rupus di kamanusaan. Lantaran waktosna wargi sadayana teu nyekapan. Rupina dicekapeun duikeun ka dewe heula nya wargi. Carios si Kulup karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu ka-24. Wargi sadayana ieu dongeng Sunda didugikeun ku YouTube-nya dina channel @mangdinamara. Begituna sakali di kawargi sadayana sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng pamugi sing tiasa ngajantenkeun landong pangberahman atawa nyalayakeun manah. Oge diantos warginya subscribe-na ku Mang Dina. Tah hatur nuhun ku paratosana wargi, wilujeng baturai insyaallah cariyos si Kulup karangan Kilik sabagian ka-25. Enjingna waktu sami urang ngajengkeun deui. Mang Dina mara ngaturkeun nuhun ku sakalobi paratosanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.